sur surat Kanjeng Rasul itu Kanjeng Rasul maca tulisan teu dan nulisna eta suratnya eta swabasa ngan eusina kata-kata ti Kanjeng Rasul nu maca eta surat lain Kanjeng Rasul lain swabasa tapi geuningan rajana nu boga anak maka Kanjeng Rasul teh al ummi jalmi anu teu dijualan nyerat sinar teu dijualan maos. Wala ali Sayyidina Muhammad sanes wae ka Kanjeng Rasul sholawat dan salam sareng kabarokahan teh barikanan mugia dicurah limpaheun sholawat dan salam oge kabarokahan teh ka keluarga Kanjeng Rasul oge ka para sahabat wa ajwadi ka para garwa wa dzurriyyati oge ka putra putu Kanjeng Rasul sabenerna wa ahli baiti bahkan ka ahli bumi Kanjeng Rasul eta ahli bait ku ayeuna mah disebut para habaib eta habib teh ahli bait Kanjeng Rasul ahli bumi Kanjeng kama sholaita wa sallamta wa barakta Gusti eta sholawat cinareng salam cinareng kabarokahan anu suhunkeun mugia mesing dicurah limpakeun ka Kanjeng Rasul ka keluarga cinareng ka para sahabat ka para garwa ka putra putu Kanjeng Rasul jeung ka ahli bait Kanjeng Rasul teh kama sholaita sakumaha Gusti anu tos maparinan rahmat wa salamta sareng hormat wa barokah sareng kabarokahan ala Sayyidina Ibrahim ka Kanjeng Nabi Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sareng ka keluarga kan Nabi Ibrahim fil alamin di alam kabeh di alam loba innaka hamidum majid sabab saya sudah Gusti hiji dat anu dipuji majidun oge Gusti teh hiji dat anu alhamdulillah urang sadayana ngaos ieu kitab biad rantos rengse kalayan jayakeun diakhiri ku mangrupa tawasul oge doa ka Gusti Allah oge urang nyuhunkeun sholawat dan salam oge kabarokahan Gusti ditibakeun dicurah limpaheun ka jami-jami dan terutama Kanjeng wa ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina